Aduh, iya bedog serem euy. Uh. Oh. Awas ente koran dihakan. Assalamualaikum. Hai teman-teman, cek batu mah di mah ieu teh cenah ge angker. Seueur nu araraneh. Ieu atulah urang wang ditulis naon gitu. Nu aneh eta teh euy di mah ieu teh. Sage almanak eta. Almanak Rodotul Talibi Pondok Pesantren As-Salam. Wah, uling imana mah adem aing cek urang mah euy. Nu aneh. Ieu yang kahandap mun jalan. Oh, mereka. Kenaon gitu penasaran Apa tadi kita? Oh, naon? Kudaan, taman nu barudak ke? Kudaan. Wah, naon? Ieu di jero imahna kawas kieu. Kamana aya nu boga imahna nya? Wah, loba boneka bener ya. Wah, boneka kembang naon deui? Naon? Nah, eta sorana paktong anak muda. Astagfirullahaladzim. Naon eta? Anjeun rek naon ka dieu? Di mana ieu suara teh? Astagfirullah. Euy, kan telepon teh. Ka dieu anjeun. Anjeun anu mong teh gobang tah naon? Sok lah kaula mah teh sieun. Geuning anjeun bat hirup euy. Kaula nu ngajaga imah ieu. Ya anjeun teh euy. Ngaran? Kaula anu ngaran Ki Jabrik. Geuning bati aranan Ki Jabrik bedah naha? Oge teh katempo ka anjeun. Kudu kaula Jabrik. Heueuh. Anjeun teh geuning. Teu mimpi kitu kaula teh ya nempo bedog hirup. Bener jang. Anjeun lain keur ngimpi, tapi dina kanyataan. Kajeun lamun ku kaula anjeun dicokot ayeuna keneh. Dirampak. Kerek dicokot. Cokot we. Ulah
atuh bat berat geuning euy. Ada tanah. Aduh, ieu bedog serem euy. Uh. Oh. Awas ente koan dihakan. Dah sok wae teh sieun kaula mah.